Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Ta'ala di mana nu parantos maparinan rahmatna ka urang sadaya dugi ka urang tiasa kumpul dina ieu tempat. Henteu hilap salawat serta salamna mangga urang curahkeun ka junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ka keluargana, sahabatna sareng umatna nepi ka akhir zaman. Nu simkuring dipika hormat Bapak Saifullah SPDMM selaku Kepala Sekolah SMAN Hiji Cibarusah, Bapak Padliasa SPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda, Dewan Guru sareng rerencangan nu simkuring dipika cinta. Hadirin dina deungeut ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun kasenian tradisional, utamina kasenian tarianana. Kasenian nyaeta salah sahiji kebudayaan urang, kusabab kasenian teh mangrupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kasenian daerah masih gampang kasaingan sareng kasenian modern. Kusabab kitu diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayeuna. Aktos waktosna bangsa Indonesia teh tiasa leuwih dikenal ku dunia luar kusabab budayana anu beunghar jeung unik. Salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah Sunda di Jawa Barat. Indonesia ngagaduhan tarian khas daerah anu acan tangtu jalma kabeh warauheun. Salain ti budayana, Indonesia oge beunghar ku ragam kasenian. Salah sahiji wajib ku urang apal khususna di Pulau Jawa nyaeta ragam tarian anu kudu dilestarikeun. Khususna di Jawa Barat. Di Jawa Barat sorangan aya sekitar 300 jenis macam kasenian. Di antawisna aya 3 jenis tarian tradisional asal Jawa Barat nyaeta aya tari merak, tari topeng, sareng tari jaipongan anu ngagaduhan nilai popularitas anu kasohor di mancanagara. Tarian jaipongan misalna anu kasohor ngagaduhan ciri khas ditarikeunna kalawan kacariaan, erotis, humoris, semangat, spontanitas, sareng kasederhanaan. Jaipongan tiasa masihan kontribusi anu seueur ka para pegiat seni tari supados tiasa leuwih aktif ngagali jenis tarian rakyat anu sateu acan kirang diperhatikeun. Tari jaipongan dimanfaatkeun ku para pegiat tari pikeun nyelenggarakeun kursus-kursus tari jaipongan. Tari topeng disebatna kusabab penari-penarina nutupkeun raraina ngagunakeun topeng. Tari topeng ngagaduhan ciri khas nyaeta gerakan panangan anu halus anu sabari dibarengan ku alunan musik rebab sareng gendang. Sedangkeun tarian merak nyaeta tarian anu ngalambangkeun gerakan ti manuk merak sareng gerakan panangan anu gemulai sareng diiringan ku gamelan anu jadi ciri khas tarian merak. Urang salaku generasi penerus khususna urang Sunda kudu tiasa ngelestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu ti luar negeri hungkul, tetapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli ti negeri urang sorangan. Kumaha cara ngalestarikeunana? Di antawisna nyaeta ku cara ngayakeun deui pameran seni sareng budaya anu tiasa disaksikeun ku masyarakat luas di Indonesia atawa tiasa ngondang turis asing supados anjeunna terang yen budaya Indonesia teh unik sareng macem-macem. Eta nu matak nyieun ngaran bangsa Indonesia seungit di mata dunia. Urang salaku warga asli ti Indonesia ulah isin pikeun diajar kasenian budaya masing-masing. Ulangan saukur kabawa-bawa arus globalisasi hungkul. Kusabab lamun lain ku urang kusaha deui atuh nu peduli ka nasib budaya bangsa Indonesia.
Kukituna hayu urang mulai ti ayeuna ngalastarikeun kasenian tradisional ieu. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring pedarkeun dina ieu kasempetan. Hapunten bilih aya kasalahan-kasalahan kecap atanapi dina kalepetan serta kakiranganana. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.